Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Kaila Safira. Di dieu abdi bade ngawawancara pun Bapak. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ade Cahyana, padamelan abdi karyawan swasta. Langsung wae Pak kanu pertanyaan nu kahiji. Naha Bapak osok ningal murang kalih Bapak sakola di bumi? Alhamdulillah dina danget ieu mah simkuring sok ningal barangkali teh diajarna aya di bumi. Menurut Bapak efektif teu belajar di bumi teh? Menurut simkuring mah asa kirang efektifnya belajar di bumi teh kumargi asa jenuh ningal barangkali aya di bumi wae. Kinten-kinten menurut Bapak naon wae dampak awon sareng dampak sae sakola di bumi teh? Dampak awonna nu kahiji pergaulan murang kalih sareng harencanganana terbatas upami ku online mah lanjutkeun teu tatap muka nya asa kirang regreg ari usia sakitu mah masih keneh kedah aya pergaulan sareng harencanganana. Upami dampak saena nya katingal sasapopoena aya di bumi janten kaawasi ku ibu ramana murang kalih ka mana amengna aya di bumi. Harapan Bapak usulanna kanggo kapayunna kumaha Pak? Harapan simkuring pangeukeun mun tiasa mah nya pandemik ieu cek engal-engal beres, engal-engal sapertos kembali ke normal sehingga marurang kalih tiasa sakola seperti biasa anu atos-atos dilakukeun ku raka-rakana anu ti payun. Hatur nuhun. Hatur nuhun kanggo waktosna Pak, punten ngawagel. Sakitu wae wawancara simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.